ningali teh syahwat. Tapi tiasa janten mulia ningali lamun paningali urang aya ibroh. Non ibroh teh ngalap ibarat karena Nabi jadi pelajaran nu ditinggali ku urang. Sagala nu ditinggal urang sing dijantenkeun pelajaran kangge urang. Upami urang pernah ning hiji jami eta teh sanes perkara anu kabeneran tos diatur ku Gusti Allah. Jadi pelajaran Allah utus hiji jami ka urang teh kane sanes kabeneran geus lila ieu teh teu panggih. Sanes kabeneran nah aya di pendak. Ibu pendak jeung rencana keur anom keneh. Baheula mah da disebut teh neng. Neng. Saya menyebutkeun neng geus nini kieu teh dah. Luar ieu pasti tinggali rumah milu neng teh saha? Nini sarua. Iya, saha ieu teh? Ieu Ici nu mana teh? Apa? Neng baheula orang sebutkeun neng bener nya kitu nya. Pasti teh nini sarua. Geus teu pernah 25 tahun. Nah, akan 30 tahun geus nini itu geus baru incu urang geus baru incu ngan bedana urang mah alhamdulillah caroge gaduh damel alhamdulillah urang kali sarakola gaduh urang teh jantan jami nyodong ninggal rengkeun urang salirahna geus kusut urang kalina baraong carogena teuing ka mana ditingali ekonomina pas-pasan dipendakeun ku urang teh jeung urang teh lain urang ngabanggakan diri. Urang mah kalau ngabanggakeun diri di mana pernah jeung jami teh. Alhamdulillah budak-budak abi mah geus jadi jelema kabeh. Begitu kan? Jelema karasan urang teh juri ge berengen. Tah saperti itu jadi jelema kabeh. Sanes kitu pencong. Nah, urang teh ditepangkeun jeung jami eta rencan promo baheula tinggal meureun Allah teh ngarah supaya urang teh nyaah eta jami. Geuningan ieu jelema teh baturan urang baheula babarengan jeung urang di SD. Urang alhamdulillah Gusti dina kayaan ekonomi saya ieu jangan rencan abdi ekonomi sapertos kitu. Nggak aja Allah dipendakeun teh ngaran simpati ibroh jadi gitu pelajaran eta teh dipanggihkeun ibu segala